letik jantung. Ku ikhlas mah nu berat ge jadi hampang, ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang. Sing percaya lo ulah sok luh lah, siga jalma teu iman. Manusia pangsangsarana nu ngarasa kurang wae, najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda. Omat ulah gajongjonan, harta lamun salah mawa jadi pang beberat pisan dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pak jamun bisa titur pupus melangtong hariwang, ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh. Pasti miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon, maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Nah, itu syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae, tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur. Urang kudu bagja, kudu ngarasa bagja. Lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur, ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan. Pupus melangtong hariwang, ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moal reureuh mika deudeuh. Miskin lain alasan keur luhlah, sugih lain alasan keur tanggah. Nasib mah ukur lalakon, maju mundur kumaha urang. Nasib mah ukur lalakon, hayu syukur ulah kufur. Lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur, tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun bagja. Pan geuning loba lur, jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral, tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasu. Dibere sangsara sakedeung aral, dibere beunghar welas-welas tahun tarasu. Ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae. Boga
mun zaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba mun zaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal, hirup mahal maot mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui, sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman urang tarekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Gitu kan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rang ciptakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya kitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat Lur, boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rang
kode buntut, beki lila kode beki babaliu. Genep jadi selalu cilaka. Omong kosong main judi bisa benghar, loba bukti harta beak lengkap sasar. Mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar, zaman susah silaka ulah disiar. Layangan mah keselamatan keur jiwa, beki deukeut jeung nu di luhur, sugan we aya jalan kaluar. Ulah keur sulit dipersempit beki ribu, sabencar zaman susah cilaka ulah disiar. Ulah jamoman jalma zaman kiwari hirup nangimpi, sok ngahontal nu pukul moal ka tepi. Sagala rupa hayang ngadadak jadi, moal capek we harang ge bae lah. Hayang manen kudu melang, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perem. Rek kumaha jadina, lamun manusia Tatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina, hayang manen kudu melang, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perem. Rek kumaha jadina, lamun manusia Tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina, geus lain waktuna keur silih salahkeun, silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun, ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melang, parahiyangan brodi juru, parahiyangan brodi pantol, ngalayah di tengah imah, nyademah ripah subur, subur makmur, kerta-kerta raharja, tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya sagala aya, nyampak sagala nyampak, benghar lain carita, daek kari daekna. Nah erek kumaha jadina, lamun manusia di Tatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina, hayang manen kudu melang, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perem. Rek kumaha jadina, lamun manusia Tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina, geus lain waktuna keur silih salahkeun, silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun, ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melang, parahiyangan brodi juru, parahiyangan brodi pantol, ngalayah di tengah imah,
segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah ere kumaha jadina lamun manusia tak tersunda salila saur hayang dibantuan naon jadina. Palang siang bener teh ngancik sorangan. Sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan. Ayana senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek mangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir. Desa Bojong paling tercantik babat kampung ini.